Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrizni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bi ma'rifatil ilmi wa sahilni abwaba fadlika ya rahmar rahimin. Faslun utawi iki ku pasal sawiji auqatu sholati utawi pira-pira waktune salat iku khamsun 5. Awal waktu zuhri utawi kawitane waktu zuhur iku zawalu syamsi lingsir sarangenge. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu zuhur iku masiru dillu syai'i dadi au baub sawiji-wiji mislahu ing saumpamane ieu se goira dilil istiwa iliyane au baub kang istiwa. Wa awwalu til asri lan utawi kawitane waktu asar iku iza sorotat kala dadi opo dillu kulli syai'in au baub saban-saban sawiji mislawing saumpamane ieu se wa zadalan wuwuh qalilan halekang kidik wa akhirulan utawi akhire waktu asar iku gurubu syamsi surupe sarangenge wa walu waktil maghribi lan utawi kawitane waktu maghrib gurubu syamsi surupe sarangenge wa akhiruhu lan utawi akhire waktu maghrib iku gurubu syapakilah mari surupe mega kang abang wa walu waktil isya lan utawi kawitane waktu isya iku gurubu syapakilah mari surupe mega kang abang wa akhirulan utawi akhire waktu isya iku tulul fajri sodiki matune pajar kang bener wa walu waktu subilan utawi kawitane waktu subuh iku tulul fajri sodiki matune pajar kang bener wa akhiruhu lan utawi akhire waktu subuh iku tulul syamsi matune sarangenge. Paslun artosna ari ieu pasal saiji martelakeun kana pirang-pirang waktuna salat. Ceuk ieu awalu auqatu sholati ari pirang-pirang waktuna salat khamsun eta aya 5. Awalu waktu zuhri ari mimitina waktu zuhur zawalu syamsi eta kaluhurna panon poe wa akhiru sareng ari akhirna waktu zuhur masiru dillu syai eta saban-saban perkara nu kaluhur mislahu kana saumpamana ieu si perkara goira dilil istiwai kana aub anu henteu di istiwa wa walu waktu lasri la sareng ari mimitina waktu asar ida soro eta di mana jadi non dilukuli syai'in au baub saban-saban perkara mislahu kana saumpamana si perkara wa zada sareng nambahan qalilan barianan anu saeutik wa akhiru sareng ari akhirna waktu asar gurubu syamsi eta kaluarna eta kahandapna panon poe wa walu waktil maghribi sareng ari kawitana waktu maghrib gurubu syamsi eta kahandapna panon poe wa akhiru sareng ari akhirna waktu maghrib gurubu syapakilah mari eta kaluarna mega anu bodas wa walu waktil isya sareng ari mimitina waktu isya gurubu syapakilah mari eta kaluarna mega anu bodas wa akhiru sareng ari akhirna waktu isya tulu'il fajri sodiki eta kaluarna panon poe anu bener wa walu waktu subi sareng ari mimitina waktu subuh tulu'il fajri sodiki eta kaluarna pajar anu bener wa akhiru sareng ari akhirna waktu subuh tulu'i syamsi eta kaluarna panon poe. Tegasna waktu salat teh aya 5. Hiji waktu zuhur ari mimitina waktu zuhur nyaeta lingsir panon poe ari akhirna waktu zuhur eta jadina kalangkang jeung anu ngalangkanganna salian ti kalangkang tengah poe ari mimitina waktu salat asar nyaeta jadina kalangkang hiji perkara jeung leuwih sakedik ari akhirna waktu salat asar nyaeta surup panon poe ari mimitina waktu salat maghrib eta surup panon poe ari akhirna waktu salat maghrib nyaeta surup mega anu bener ari mimitina waktu salat isya nyaeta surup mega anu bener ari akhirna waktu isya eta bijil pajar anu bener ari mimitina waktu subuh eta bijil pajar anu bener ari akhirna waktu subuh eta bijil panon poe. Al aspaku utawi piro-piro mega iku salah satun telu Ahmarun sawiji mega kang abang was parun lan mega kang
kuning wa biadun lan mega kang putih. Al-ahmaru utawi mega kang abang iku magribun waktu magrib. Wal asfaru lan utawi mega kang kuning wal abyadu lan mega kang putih iku isyaun waktu isya. Wayun dabul lan den sunatakeun apa takhiru salatil isya'i ngahirakeun salat isya ila ayagiba tumeka maring yen tasurup op wal asbaqul asparu mega kang kuning wal abyadu lan mega kang putih. Al asbaqu ari sapirang-pirang mega salah satu neta ya tilu. Ahmarun hiji mega anu hideung wa asmarun sareng mega anu koneng wa biadun sareng mega anu bodas. Al ahmaru ari mega anu hideung magribun eta waktu magrib. Wal asfaru sareng ari mega anu koneng wal abyadu sareng mega anu bodas isyaun eta datangna waktu isya. Wayun dabu sareng disunatkeun naon takhiru salatil isya'i ngahirkeun salat isya ila ayagiba nepi ka yen tasurup non alaspakul asparu mega anu koneng wal abyadu sareng mega anu bodas. Tegesna mega teh aya tilu. Hiji mega beureum, dua mega koneng, tilu mega bodas. Ari kaluarna mega beureum eta dina waktu salat magrib. Ari ayana mega koneng jeung mega bodas eta dina waktu salat isya. Jeung disunatkeun ngahirkeun salat isya nepi ka surup mega anu koneng jeung mega anu bodas.